ulah sok mabok ae atuh. Saan sok mabok? Matara mabok paling oge sok meuli jajamu. Ulah bohong, ngabike apa lah sok mabok. Nya atuh da babaturan sok ngajakan wae. Nya matakan gaul teh kudu ujung nu bener, meh kabawakeun bener. Ayeuna nya lamun gaul jeung nu sok mabok, engke kabawakeun mabok. Gaul jeung tukang judi, engke kabawakeun nu judi. Teu kitu oge. Geuning sok gaul jeung nu boga kabogo. Nepi ka ayeuna masih kena jomblo. Ya ngaca we atuh. Bapak urang jagoan sia. Jagoan kumaha? Nya kuat teuterak di kadek. Sarua bapak abi oge kuat teu mempan ditembak. Tapi bapak urang mah salain teuterak di kadek, bisa oge leumpang nu cai. Sarua bapak abi oge selain kuat ditembak, bapak abi oge bisa ngaleungit. Nu bener, Pep. Hebat atuh ai kitu mah. Nya, tapi bisa ngaleungit mah ngan poe Kemis unggul. Nah, bisa gitu, Pep. Nya kan nu nagih hutangna ge poe Kemis unggul atuh. Harus didengekeun sudah bener. Bah, cik nanya ye, nu dipikar resep ku abah di alam dunia ye naon bae? Nu dipikar resep ku abah nganti lu. Naon bae teh bah? Harta, tahta, wanita. Oh, kitunya bah. Tah, ayeuna abah moal duit teu? Nya mawa atuh abah mah, jangan naon si lain nanyakeun duit segala. Pokona mah kaluarkeun kabeh duit nu aya di abah. Tah, duit nu dibawa ku abah mah di amplopan keneh. Nah, si lain mencokot wae teh. Ih, pancek abah tadi teh, nu dipikar resep ku abah mah ngan tilu, harta, tahta, wanita. Duit mah teu kasebutkeun. Berarti abah mah teu resep kana duit. Kayak aing jadi lieur kieu. Pep, hari puasa teh sabarapa poe deui sih? Masih lila keneh lamun teu salah mah 10 poean deui. Aduh, geuning lila kenehnya. Emang masih lila aya naon gitu? Nya teu naon sih, ngasok teu kuat we puasa sabulan mah. Temenang kitu ari kan puasa teh kewajiban. Jabah ngan satahun sakali. Sabar we. Nya apal age puasa teh kewajiban. Tapi da loba gogodana we sok teu kuat nahan. Piraku ari puasa sebulan teu kuat, ari ngajomblo mang tahun-tahun kuat. Kamu mau ngomong. Mang, si Cupris, Mang. Oh, bener, sampeurkeun ah. Ya. Kunaon, Pris? Mun si ganu sedih kitu. Nya pugudun, urang teh sedih. Nya emangna didinya sedih kunaon? Ya, please, emang sedih kunaon? Nya kamar teh dun, indung urang aya nu hipnotis dina beus. Dihipnotis kumaha? Nya dihipnotis, jadi teu inget nanaon. Lalu dicokot. Duit oge dicokot jeung kantong-kantongna matun. Duh, karunya teuing. Mantak aya namanya kieu kudu hati-hati. Komo bulan puasa kieu mah sok loba nu ngahipnotis. Aduh, karunya atunya indung maneh nempikeun ka sagala beak gitu. Tapi emang bulan puasa kieu mah loba nu ngahipnotis. Kamari oge urang dihipnotis. Emang dihipnotis kumaha, Tun? Nya teuing urang oge teh nyaho mimitina, da inget-inget teh urang geus aya di warung Tegal we keur dahar. Teu balik eta mah lain ke dihipnotis, eta mah rek godin. Godin, teu balik. Godin. Geus di mana, Pris? Tapi geus tukang jahit. Ngantar si Adun. Emang geus naon tukang jahit? Geus mermak salana pi meuli pek teh kagedean teuing. Lain sakalian maneh oge meremak. Rek mermakan atuh pi. Da teu boga urang mah permakeun age. Ceuk saha wa permakeun? Sok maneh ngaca. Beungeut. Biwir. Huntu. Sumpah tah.
parmakeun hungkul. Please, tas mana? Maceng, tengah di masjid. Oh, alhamdulillah tuh please geus daek ka masjid mah. Naon tas salat lohor? Lain ke sholat lohor, Baceng. Terus geus naon atuh? Tengah minum modal. Di imah eueuh cai. Sugan teh. Ya puguh. Urang Halus euy bagus. bejaan gua aturan pak teh. Rada Rada hade gitu oge. bagus teh euy. Heeh, tingali. Punten Jang, pada itu maros. Mangga Bapak bade naros naon? Tepi masjid di dia paling mana Jang? Dun. Apal teh di mana masjid, Dun? Bade ka masjid, Pak. Nuhun. Tah di dia masjid mah di dia teh lurus. Engke mentok belok kanan. Tah eta aya tos katinggal masjid mah. Oh, mohon upami kitu mah atuh Jang. Hatur nuhun. Atuh hayu urang sareng ka masjid. Sakantenan urang salat berjamaah. Rek naon salat? Mau harmonnya, Dun. Ini dia nya si Adun. Puguh-puguh pi duiteun ieu mah nya. Jang, ye. Dah salat mah lain keur ngalah duit. Tapi eta mah kewajiban anu kudu dilaksanakeun ku urang selaku umat Islam. Aduh, Pak. Pami bade salat mah salat we nyalira lah. Mun esok ngaganggu wae yang mending kana kemain ieu lah. Karagok. Nya ari kitu mah Jang, da bapa mah ukur ngawatosan ngungkul. Ngan ari jalma nu sok ninggalkeun salat teh bakal cilaka dunya akhirat. Bener, Dun. Nu diomongkeun ku si Bapak bieu teh. Ya teuing atuh maneh kalau nanyakeun ka urang. Nah geus sewu deui si Bapak teh euy. Oh, Dun. Asa kencang-kencang teuing nya. Bawa-bawa malaikat nya mah jadi jelema, Dun. Atuh hari kitu mah please. Urang ke masjid yuk. Urang salat. Yuk, Dun ah. Si bener eta teh malaikat penyebut nyawa. Heeh, bener ayo. Urang mau geus sieun euy. Yuk. Beginilah suasana syuting jadi itu kaganggu rek ini jarang remplay dia remplay kan nahan ya Allah.